Sore-sorena murak bakso, tapi tadi mah isuk-isuknya sarapan teh sareng MBG anu tumben ieu teh MBG teh menu teh daging sapi. Aku sebab direndang nya bun, anak aku mah teu doyaneun da beureum meureun kitunya sok sieun lada. Jadi kan kudu bersih nya bun eta teh si rantangna jadi diemam weh kitunya ku ibuna. Isuk-isuk teh tadi ngan ukur ngamam MBG doang nya bun, ka siang teh ieu teh langsung murak bakso. Ieu teh bakso nang beli di jauh nya bun, jarang-jarang pokona mah meuli bakso ieu. Porsi nu abi dipesenkeunana nu spesial nya bun bakso iga. Tapi nu meulina mah malah mesen bakso biasa. Beda satamruan kieu mah da moal saepnya bun, jadi di imam teh bareng-bareng weh kitu. Terus ngamam bakso langsung berangkat ngenong deui wae ieu teh nya. Mana lamun teu ngenong sok asa aya nu kurang kitu rarasaan. Ari jeung aya nama ngendong teh kakak ge milu nya bun, biasana tara milu oge. Sana mah lamun ngenong teh kur tiluan we doang nya, nu gede mah tara milu, da biasa ngenong wae ngapoe ge di rumah. Jadi anak abi anu pertama mah nya bun, biasana tuh ngenong di rumah babah kitu nya ti umuran 2 tahun. Mana lamun abi tos kangen kitu nya hayang alasan deket bobo jeung kakak, jadi kudu diajak ngenong heula wae kieu tah kagira. Da sakumaha jarang oge nya bobo bareng kakak, tapi lamun bobo deket indung namanya biasa we eta mentilna teh sok jadi pan dulu keur asinya sok mentil gitunya ka aku teh lamun bobo. Ayeuna teh lamun keur bobo dedeketan teh pasti we mentil gitunya nyepengan panangan aku. Tuh nya tingali teh sabenerna mah ridu sagala dibawa ngenong. Lain aku teh ngagegendol tas, ieu oge aku teh ngagegendol raket sagala dibawa ieu teh rek ngaen cenah kagor. Cek urang mah capek-capek nya bun tos kagirang terus engke balik deui ka kaler, da eta teh sigorna teh deket imah nya engke teh balik deui ka girang kayak geus rek magrib. Padahal mah ribur we atunya sapoe mah nya geus jauh-jauh gitunya di girang geus we istirahat gitunya di ditu di girang teh kudu balik deui kagor. Tapi nak keukeuh da nya aing geus resep mah da kitu. Ari hobi mah da nya teu meunang dilarang kitu nya bun nya, wiyo tos nu penting tos ngalakukeun kewajiban we abi. Da geuninganan anu tukang mancing oge nya bun, kadang-kadang masuk hese kitunya dilarangna cenah kitu we hayong mancing we. Da alhamdulillah nya suami abi mah da hobina teh kitu main olahraga kitu-kitu da emang oge ujung-ujungna jeung kesehatan oge kitu nya. Ieu teh datang-datang geus disambut nya bun ku alo-alo aku tuh nya geus sarereuri kitu nya ningali si Apu jeung si Kakak meuni arato. Pas ngelan tos nepi ka rumah umi mah umi jeung bapa mah keur sibuk ieu teh maroe pare. Umi aku meuni jiga nu capek kitu nya bun karunya, ieu urang bere ieu jus jamunya karunya auseun.